Teh di luhur teh. Iya. Itu ada tarikannya mencetan teh mira launan pisan ukara sana. Tuh, buruhan tuh. Ini Tapi mau minta 7.000-nya neng keur beli kuota. iraha. Enggak ya beres iya we. Lain lah. Sebutin teh sareng asina loh. Nah, kunaon? Eta soal si bunda teh ya. Nah, kunaon si bunda emang? Masalah emang kumaha si bunda ngutuk kan aya gini burut gitu aing mah. Nah, tuh waduh. Aing waduh patena ge kan kedemi duaan ke anak. Cuma cuma kitunya. Enggak beja-beja aja ku neng. Aing sieun aduh geus jadi burut soalna. Tadi isuk teh eta jadi Moal mana atuh pira. ih si eta masuk apa kosta apa boga irung kitu. Suksieun nyawe burut. Soalnya tadi si isuk nyeri kiih teh. Camitnya. Eta teh setik iya mah mencetan teh menisiga mencetan naon we teh. Cangker ramuan 7.000 lancan mere. Kayak geus beres sih orang juga loba pikiran jeung naon sih. Ini maneh kamar wae ngomong teh pas kitu nyebutkeun si burut. Ya daek kitu bukan salaki burut. Dapat ngebohong atuh. Jujur atuh. Lain masalah jujur pada orang teh. Aing mah Mere duit encannya hanas we tutup mulutnya. Bahaya burut ogenya da teu di ieu nya teu dibagi. cik ada keras atuh saeutik kitu tah. 7.000 teh mere hanas tutup mulut tuh jadi. Jadi we Aing mah dikutuk. lah. Tak iya lah. Aing mah kepikiran wae teh tadi teh tarsi urang mah kasalah kita geus ngecebrek geus ieu cek urang mah kembae we atuh. Da mah kasaha duit tanya mau cek urang teh mah. Geus jujur atuh. Heuh ka mana stasi ana ngedarna. Heueuh teh kita tadi asa teu manggihan si bunda ka mana ya? Kitu nu maneh mangidar teteh. Ayo sok si ngurunyung we langsung Nung eta. iya si anak si urang sok ka dieu we ka dieu nuturkeun deui. Neng, Bu. Boleh nanya? Boleh, Bu. Kenapa ya? Ini tadi yang jual gabah emang berapa karung? Siapa ya, Bu? Itu suami saya, Pak Kasno. Oh, Pak Kasno itu 10 karung kalau nggak salah, Bu. Iya, 10 karung. 10 karung? Kenapa ya, Bu? Enggak, dia cuma bilang 6 karung. Oh, ini ada kok catatannya. Bisa dilihat juga. Bener nggak? Bener ya? Oh, 10 karung tuh. Iya. Mana dong? Neng, Iya. kalau bisa, Neng jelasin sama suami. Boleh? Boleh. Ayo, Ayo. aku bantu. Ayo. Oke. Aduh. Naon? Jadi awak sih lah, das kemana atuh? Salak nyeri awak teh hare-hare we untuk Sok drama. drama naon atuh teh? Sok drama nih. Naon? Ya. Apa ka dia? Plak suuro. Apa? Apal? Boga dosa? Dosa ti mana? Mun kitu nyarekan tuh ningata dosa. Ramo ka dieu. Geus 2 kali. Berarti burut saya 2 nana. Si kitu si atuh si pamana. Dengekan. Neng, nyongkon dijelaskeun. Salarasna si Kasno teh ieu caroge ibu teh. Suami ibu teh ieu teh. Nyebatkeun mah 6 karung, Neng. Oh, gitu ya, Pak. Padahal kan di sini 10 karung, Pak. Beungeut tah. Gak ada, Pak. Ini 10 karung tuh. Panu meja atuh kamana wali di aing dikieu. Derempe dan sararwana. Cuk si aya wah di beja. Anak jeung bapak teh teu ala leuceug. Pek mere otengan. Jauh-jauh kamera rasiko. Bebendangan oge kanu kalakah uniko. Si Yang naon eta teh? Hah? Teu jujur kitu ka pamajikan. Tong kitu, tanggung jawab hirup teh. Da anak mah kumaha kolot. Di bobodonya bobodo. aing masa-masa kolot si atuh. Lain kolot mikir. Eta kan dikeun obat karung. Nah, Lah cerita lagi atuh. Nah, ada geus bayar. Hah? Langsung ke bobodo. Yang udah dibayar kan? Udah, Pak. Ada ceritanya kok. Usia di aing mah. Tuh lah, kedewe atuh kedewe. Ngomong, hirup aku udah jujur. Kedebikan. Hayangnya kok. Tinggal kuat. Hayangnya kok. Tinggal kuat. Apa tuh berpuper? Ngaromong. Si aya ning main cenarina nya oge ning teu beja si aya. Kur diomongan kitu hungkul. Hungkul dari
peren Si itu nggak semerang lebihkan uang duit. Persoalan pas tuh di mana properti, bukan properti melebihkan. Kan iya, lu balar mewah terpantas. kan dibikin. Nah, sesarat ayeuna tong hayang nanyakeun aya deungeuna, ulah hayakeun hayang kejo, ku aing didoakeun si burut wanana tah. Ya, kayak maneh mah gitu. Jujur burut aing mah. Si